Assalamualaikum, wilujeng enjing sadayana. Tepangkeun wasta abdi Merelbi. Ayeuna abdi bade nge-share kagiatan sapopoe abdi, wilujeng nyaksikeun. Saatos gugah, abdi biasana langsung sholat subuh, tapi rekaman sholatna leungit. Saatos sholat, abdi mersihan kasur, teras nyapu kamar supados bersih. Kamar geus bersih. Ayeuna abdi keur ngeusian cai kanggo nginum kana botol. Teras botolna diasupkeun ka kulkas. Sabari ngeusian botol, abdi oge ngendalikeun mesin cuci. Moe acukna di buruan hareup imah. Bari ngantosan BDR di mimitian, abdi ningali medsos sapertos IG, Twitter, jeung Pinterest. The sky, it may seem you wanna be in love. I don't care, it's taking me apart. And I just couldn't save you tonight. Sore-sore saatos BDR, abdi biasana ulin sapatu roda. Geus cape ulin sapatu roda, abdi maca buku pikeun nyieun jurnal literasi. Peuting-peuting sateu acan sare, abdi biasana maskeran tapi teu unggal poe ngan 3 kali seminggu. Geus rengse maskeranna, ayeuna abdi rek bobo. Wilujeng wengi sadayana.